Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma ka jajaden. Ayeuna kantun bagean anu ka genep nanya pamiarsa. Sumangga kanu teu acan sabreb geura sabreb heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma ka jajaden bagean anu ka genepna. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana, abringan Jang Aris jeung anu sejena beuki lila beuki kaluar ti jero leuweung. Nepi ka antukna mah bray tetempoan teh jadi plung-plong, nyuguhkeun kaendahan ngaplakna amparan jukut di alun-alun. Anu kabeh sisi-sisina dikurilingan kurampakna kembang edeleuwis anu keur meujeuhna laligar, nyambung jeung rajegna tangkal cantigi anu tagogna pinuh ku seni. Dari ukeula asa geunaon yo nempo pamandangan di dieu mah nya mun endah pisan, cek Jang Aris bari rutret ka balad. Mohon tuh tinggal Kang, mending ngampar kitunya itu kembang andeleuwis, cek Jang Atman nunjuk hejona amparan leuweung jeung amparan kembang andeleuwis anu katembong mudun ti eta patempatan. Nya dari ti pasantren mah kahalangan ku bebenteng tetempuan teh, ari di dieu mah ngaplak we langsung jelas, cek Jang Yuda ngahaminan omongan Jang Atman. Sanggeus kabeh sapuk mah meh bareng sarerea ngecag-ngecageun babawaanana, sarta nu saterusna mah gukgek diuk ngariung di handapeun iuhna tangkal. Anu teu kabagean mawa konyal jeung ngagotong mencek mah kabeh oge marawas suluh gararing harita teh. Ari maneh geus lila masantren di dieu teh, cek Jang Aris rutret ka sakabeh ka 10 baladna. Si Yuda mah tos hampir 5 tahun Kang, abdi mah nembe 2 tahunan. Terus si Atman panganyarna mah tah nembe 1 tahunan lamun teu salah mah, cek Jang Pian anu nembalan. Jang Yuda, Jang Atman jeung anu sejena mah timbang arunggeuk we tandani ngabenerkeun. Oh kitu, ari tadina teh lembur mana wae kitu marane teh, tanya Jang Aris deui. Kituna teh bari kop ngarongkong kana konyal nurutan saware santri anu keur pating celebek ngadaharan konyal. Abdi mah ti Pakuan, abdi ti Andalas, nya ari abdi mah ti Sunda Kalapa. Para santri nembalan patutur-tutur. Rada kurang kerung Jang Aris mah mangsa ngadengi jawaban ti para santri teh. Sabab tetela sakabeh oge lembur asalna teh pohara pisan jarauna. Waduh, geuning jarau euy. Kumaha caritana eta teh bet misa nerepi ka ieu pasantren, cek Jang Aris rutret deui pinuh ku kapanasaran. Sami sadayana oge dijajab sareng dititipkeun ku nu janten sepuh. Abdi sadaya teh masih kene katalian baraya Kang, Jang Yuda anu nembalan. Baraya? Jang Aris mingkin kerung. Mun baraya ramana si Atman anu ayeuna nuju janten pamimpin ieu nagara teh kapanan? Aris, Yuda, Pian, buru geura marulang, Kipraja geus ngadadagoanan. Jang Yuda tekebat neruskeun omonganana, sabab Kitirta kaburu nyorowok dibarengan ku gugupai ti hareupeun wangunan pasantren. Kipraja, Jang Aris kerung sarta rutret ka sararea.
Ah engke oge uninga yuk Mama Tirta bilih bendu ayo. Jang Yuda rutret kanu jadi baladna kitu nate bari miheulan cengkat tina diukna. Taya anu nembalan gancang sarerea nurutan cangkat sarata nama cugceg karena babawa anak masing-masing. Mangsa nempos santrina geus narangtung mah Kitirta kebat bae asup deui ka wangunan pasantren. Bring geus kitu mah para santri oge ngalabring deui. Nah sahanya Ki Praja teh. Terus eta deui, nah bener Bapana Jang Atman teh minangka anakna anu mimpin ieu nagara. Gerentesna Jang Aris anu lempang pang pandeurina. Teu lila antarana Jang Aris jeung anu sejena geus narepi deui ka palataran anu aya di tukangan pasantren. Di eta tempat geus nyampak Kitirta jeung seorang aki-aki anu tina dedeg jeung rupana mah sarimbag pisan kembar tayohna mah. Ngan peda ari eta aki-aki anu sigana mah anu disebut Ki Praja teh mamake jubah jeung ikat dina sirah anu kelirna hejongora. Ari bajuna mah sakelir jeung anu keur dipake ku Kitirta sarua kelir bodas. Tah eta anu jenengan Ki Praja teh Kang, cek Jang Yuda semu ngaharewos ka Jang Aris. Jang Aris unggut-unggutan sanggeus ngecageun suluh mah gancang bae nyampeurkeun ka eta aki-aki anu tetela bener ngaranna Ki Praja sarta nu saterusna mah nyolongkrong ngajak sasalaman. Oh iya anu ngaranna Jang Aris teh menikah kasep geuning Jang. Ki Praja nelek-nelek kana dedegan Jang Aris. Nya pekta bisi hayang nurunkeun ilmu pangaweruh mah didik we sacara khusus ku Kakang. Kitirta neuteub ka Ki Praja anu tayohna mah Ki Praja teh minangka anu jadi lanceuk teu langsung nembalan. Ki Praja malah kurang kerung nelek-nelek deui dedegan Jang Aris. Aya ciri khusus anu salila ieu ku urang diteangan teu dina awakna ieu budak teh. Ki Praja haharewosan ka Kitirta. Pikeun sakadapan mah Kitirta ngan ukur kurang kerung. Tuh dina dada katuhuna. Harewos Kitirta harewosna Ki Praja deui. Dina mangsa Ki Praja keur ngaharewos teh ari Jang Aris mah ukur rutret kadua aki-aki anu keur ngajarantang di hareupeunana. Ret Kitirta ngareret kana dada katuhuna Jang Aris. Panempona nembus pakaian anu ngahalangan dada murid anyarna. Siga nu pohara ngagebegna Kitirta oge sanggeusna tetempoana sidik mah. Masya Allah. Kitirta nepi ka molohok meh teu ngicep-ngicep. Keun budak ieu mah rek digembleng sacara khusus ku kula Rai. Rai mah gero we buyut-buyut urang. Cek Ki Praja pohara tandasna. Kitirta ukur unggeup ret ka 10 santri anu keur nareuteub ka dirina. Barudak disambet ayeuna wayana we pikeun saheulaanan mah marane kudu papisah heula nya jeung si Kakang Aris. Sabab si Kakang Aris rek dibawa ku Ki Praja. Cek Kitirta rada ngajorowo. Oh make dicandak mama, cek Jang Atman setengah protes. Atuh make dicandak Ki, muhun mama padahal masih di dieu we ngarah aya baladna. Anu sejen oge siga nu sarua beratna mangsanya ho Jang Aris rek dibawa ku Ki Praja teh. Geus tarasepeun pisan tayohna mah. Bade dicandak ku Ki Praja Ki, maksudna kumaha? Jang Aris netep guruna siga nu reuas. Nya kasep wayahna we kudu daek. Keun we da sakali-kali mah hidup oge bisa ulin ka dieu. Siga anu teu wangi pikeun nembal antukna mah Jang Aris ngan ukur bisa tungkun. Hayu Riz nyekelan sing pageuh, cek Ki Praja ngasongkeun leungeun ka tuhuna. Jang Aris teu baha malah mah teu ungguk-ungguk ka acan. Reat ka 10 santri anu kiwari geus jadi baladna. Reat ka Kitirta.
kitir tangan ukur unggek kalian panetep anu pinuh ku kanya. Gep geus kitu majang Aris nyekel pageuh kana leungeun katuna Ki Praja. Nah atuh belesat Ki Praja mawajang Aris ka awang-awang sarta nu saterusna mah nyurubuk ninggalkeun eta patempatan. Kakang Jang Atman jika nu berat mangsa ditinggalkeun ku Jang Aris teh. Kojengkang kitirta ngadeukeutan. Nya kasih Kakang Aris maneh teh. Kitirta ngusapan sira Jang Atman. Jang Atman timbang unggek katembong dumadakan aya nu ngalintung dina matana. Tenang we, da moal saeneng-eneng papisana oge. Sakali-kali mah si Kakang Aris bisa ulin ka dieu. Deukeut deui di kawah. Ceuk kitirta siga nu hayang ngabeberah ka murid-muridna. Atuh rada marah mai deui. Katembongna teh Jang Atman oge ari geus dikitukeun ku guruna mah. Atuh abdi oge sakali-kali mah tiasa nepangan Kang Arisnya mama. Jang Pian nyelengkeung. Bisa rek kitu oge. Ngan kudu leuwih soson-soson enggoning diajarna. Sangkan gancang boga ilmu pikeun asup ka jero kawah. Mangga mama mangga. Tempas Jang Pian semangat pis dumadakan marah mai deui kabeh santri oge ayeuna mah katemponna teh. Kitirta unggut-unggutan mangsa dina diri santri-santrina kaambeuk aya kanyaah nu pohara gedena ka Jang Aris teh. Ari nu sabandarna mah dina dirina oge geus pohara gedena kanyaahna ka Jang Aris teh. Sok sanajan panggihna oge karek dina hitungan poe. Sedengkeun Jang Aris anu keur jadi bahan obrolanana. Harita teh dibawa ku Ki Praja. Geus ngalayang di luhureun kawah. Di awang-awang katembong ngepulna haseup anu nyambuangkeun bau walirang. Pohara legana eta kawah gunung teh. Caina anu meh kabeh kabulan ku haseup pating buluk-buk siga nu pohara pisan panasna. Seot. Jang Aris nepi ka ngagoak mangsa dibawa nyirorot ku Ki Praja kan eta kawah teh. Seot les. Antuk nama awak Jang Aris jeung Ki Praja ngiles siga anu dilegleg ku sungut kawah anu gumpal-umpalan caina. Para wargi sadayana teu karasa waktu gancang pisan nyerelekna. Poe ganti poe ngawujud jadi hitungan minggu, ganti deui ku wilangan bulan. Teu karasa geus 3 bulan lilana Kang Husna jeung Nyilam hirup duduaan. Taya Jang Aris anu marengan. Sok sanajan geus leungit ka hariwang, alatan nyekel hiji kayakinan yen Jang Aris keur nyuprih pangarti di hiji pasantren. Tapi ari rasa sono mah teu bisa dipangpalerkeun. Di poe ka poe oge kasono kolotna Jang Aris mingkin nambahan. Siga dina peutingan harita Nyilam jeung Kang Husna anu caritana mah geus pating goletak dina dipan teh rek salare. Ari buktina mah malah uplek ngawarangkongkeun perkara anakna. Taya sumping deui kana impenan ayeuna mah si Aris teh nya Kang. Cek Nyilam neuteub salakina. Nya, geus ngarep-ngarep pisan akang mah panggih jeung si Aris teh. Sok sanajan ngan saukur ini impian oge kaubaran hate teh. Nya cing sihat we atuh sing jag-jag sareng saenggalna tiasa kempal deui sareng urang Kang. Tapi dari kitu teh mah masantren teh lain meakeun waktu nu sakedeung tangtuna oge nyai. Jang Sarip oge nepi ka aya walasan tauna geuning masantrenna teh. Muhun maksad sareng koyong abdi mah muli heula pikeun sawatara si Aris teh Kang. Ambeh puguh masantrenna di mana supados upami nuju aya milik teh urang tiasa mekelan jeung nganteura. Ukur rumahuh bari ungut-unggutan Kang Husna oge ari dikitukeun ku pamajikanna. Kang, emut keneh teh kana kasauran jenatna Ma'rat. Nya, paraji anu ngabantosan lahiranna si Aris teh ya.
saurna teh eta budak bakal jadi gegeden cenah saperantos nama erat ningal tanda anu aya dina dadana si Aris teh geuning Kang. Cek Nyilam siga nu hayang mulangkeun paninengan. Nya komo we inget mah malah mah asa ngajelengeng keneh eta kekecapan marat teh. Ah ulah loba beja ka jalma rea. Cenah budakna oge ulah waka dibejaan. Didik we sing bener pajar teh pan kitu amanat marat teh. Pedah marat nyebutkeun si Aris mah lamun di sato mah jiga sato kajajaden. Ngan lamun di jelema mah bakal jadi jalma kajajaden cenah. Dohirna mah jiga kitu. Tapi da bukti nama cenah bakal jadi gegeden. Ngan ulah waka diobrolkeun ka batur. Kitu pancet cek marat teh nyai. Muhun Kang. Nya mamanawian we atuh aya nasibna si Aris teh nya Kang. Reus we panginten ninggalna oge lamun seug si Aris teh bener jadi jalma kajajaden. Nya eta katinggalina mah jiga jalma teu boga jiga urang. Ngan tapi manehna buktina mah jalma anu gede kitu tah Kang. Tapi ari pikeun akang mah karek nempos si Aris jag-jag oge geus bungah nyai. Komo mun sakalian ngagugu mangsa dititah ku kolotna. Keun we perkara nasibna si Aris nu aya sangkut pautna jeung caritaan marat mah teu kudu ting dipikiran. Jeung teu kudu teuing diarep-arep bisi melengkung bekas nyalahan pan mata kuciwa kana hatena oge. Muhun Kang eta mah mung bangsat harudang aya bangsat. Nyilam teu cacap nyaritana sabab kaburu kadenge aya anu jojorowokan disusul ku pating garebligna sora lengkas suku anu lalumpatan. Tah geus aya bangsat deui wae nyi. Ceuk Kang Husna curinghat. Nyilam timbang unggeup. Daguanya nyi akang rek ngilu budak bangsat heula. Ceuk Kang Husna kituna teh bari gancang ngorejat. Kade Kang sing iatna tur ati-ati Kang. Cek Nyilam siga nu melang ka salakina. Kang Husna ukur unggeup. Gedig we, manehna ngagedig muruh heula ka dapur. Ngadon nyokot bedog anu diselapkeun dina bilik. Tetinggaleun jeung oborna. Geus kitu mah gura-giru bae Kang Husna nyusul warga anu siga nama dina peuting harita keur kabagian ngaronda. Tuh kabelah kidul tuh di belah ditu. Break, boro. Di panghareupna anu keur ngarudag bangsat kadenge pating keuleuweuh. Kang Husna beuki narikeun lumpatna, gujlang-gajleng teu sirikna sagala dirumpak, sagala dilarud. Beuki lila, beuki loba warga nu pating purudul milu ngudag bangsat. Lumpatna meh paheula-heula siga nu pada-pada hayang nyerak atawa ngarecah bangsat anu mungkin dieu mungkin ngabarubahkeun ka urang pilemburan karasana teh. Ngan edas bati capena we wungkul sanggeus lumayan lila lulumpatan teh ari bangsat nama henteu kapanggih. Bunang tuh bangsatna euy, tanya salah seorang lalaki anu geus rada umuran. Kituna teh dina kayan haheho mangsa geus nepi ka hareupeun warga anu malah pating laliud di wates lembur. Boro-boro mang tinggalun tapak pugu, celengkeungna seorang warga anu cikeneh ditanya. Pikas sabelanya euy, asa beuki remen we ngagalaksak ayeuna mah bangsat-bangsat atadol teh. Nya eta atuh mang geus jengkel pisan kuring mah ieu teh geus cangkeul beureum. Si Jolad jeung balad-baladna deui anu ngabangsatna teh atawa saha? Nya saha deui atuh mang lamun lain si Jolad saparakanca. Goblok, ari kitu saha nu kabangsatanana ieu teh? Kang Taib. Salamet dombana mah da kaburu kagerwahkeun. Ngan Kang Taib leungeun katuhuna buntung dikadek cenah ku si bangsatna. Astagfirullah, kitu-kitu teuing bangsat teh euy. Ari palurah geus dibejaan atawa acan. Nya komo wae malah mah pangheulana dibejaan palurah mah.
ayeuna oge keur di imahna Mang Taib Palurama keur ngalongo. Heueuh, halus atuh ari kitu mah. Tapi asa aya anu kudu dipikiran ieu teh euy. Kang Husna jeung sakabeh anu araya di dinya rada kararung mangsa ngadenge caritaan eta lalaki anu ngomong sa model kitu teh. Pek we inget-inget kumarane. Unggal aya bangsat, lumpata teh geus pasti nyorang jalan anu ngajugjug ka Cilanjung. Jeung saumpama diinget-inget deui mah, kapanan ngan ukur Cilanjung wungkul anu tara kabejakeun aya bangsat teh euy. Heuh nyaman. Jadi si Jolan jeung balad-baladna teh urang Cilanjung gitu. Teuing ari perkara eta mah dari cek beja mah si Jolan jeung balad-baladna teh teu puguh dumuk matuhna cenah. Ngan lamun geus ngabangsat ti lembur mana bae, lumpatna teh geus pasti nyorang jalan anu rek ngajugjug ka lembur Cilanjung eta teh euy cek beja mah. Atuh kudu sagancangna dibadamikeun jeung Palura ieu mah mang. Heueuh, hayu ah, urang sakalian nempo Kang Taib bari ngalongo. Atuh bring. Geus kitu mah Kang Husna jeung anu sejena ngabring seja marulang deui. Nyorang jalan satapak anu aya di sisi pelemburan. Bari teu eureun-eureun galecok enggoning nepikeun pamanggih jeung pangira-ngirana sewang-sewangan. Ngan tapi nalika keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.